Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aisyah dari kelas 103, absen 34. Di sini saya ingin membacakan teks Biantara tentang sopan santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sareng syukur hayu urang sanggakeun ka Gusti Nu Maha Esa, hargi rahmatna urang sadaya biasa kempel di ieu tempat kalayan sehat walafiat. Anu musim kuring dipihormat Bapak Kepala Desa serta pemuda-pemudi, hadirin sadaya anu dimuliakeun ku Allah. Hadirin anu musim kuring dipihormat dina kesempatan ieu simkuring bade nyandak tema anu kacidu pikeun kahirup urang sadaya, nyaeta ngeunaan sopan santun. Meser ketan ka kota, santun uli diwadahan, sopan santun modal bakti, udina dibukeun kalayan jembar kasabaran. Sopan santun teh mangrupa ciri khas urang Sunda anu geus janten warisan ti karuhun. Aya paribasa anu nyebutkeun yen urang Sunda mah kudu hade tata hade bahasa. Hartosna urang kudu miboga paripolah anu sae serta ucapan anu merenah. Nanging hanjakan pisan di zaman modern ayeuna rasa sopan santun teh siga anu mimiti luntur. Saur para pamuda anu tos kirang ajrih ka jalma anu langkah sepuh. Nyarita kasar geus ditinggal lumrah, malah papanggih jeung tatangga sakepeng masak tahu palira tata imut-imut acan. Kunaon sopan santun teh penting? Sopan santun bakal dipikaresep ku batur sehingga moal aya pacongregan. Sopan santun teh nunjukkeun kumaha kualitas didikan ujang di keluarga. Sopan santun teh kedah ku hal anu agung cukur hal-hal alit. Sapertos ngucapkeun punten upami ngalakeun payen sepuh, kehilat S5, salam sapa senyum sopan santun. Mugi-mugi ku aya kasadaran ti urang sadaya khususnya para nonoman Bapak Kepala Desa anu simkuring dipihormat kirang langkung nah kitu anak biasa kapihatur simkuring nuhunkeun dihapunten bilih aya carios anu kirang marenah kana manah margi simkuring age masih keneh diajar melikupat di paparapatan. Bantuna kaluhur pasir sopan santun janten panutan widi kuring bade mungkas Biantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.